dakwah hayang berkat pondok pesantren hayang maju diyayasankeun kemudian bergaul orang yang nambahan hirup ngamaju-maju kehirupan diondang babarengan jeung bupati lulumayanan etalah akibat teu norekat ai kitu ulah eta teh diondang ka bupati saha nu ngaula-ulah jakudu diondang ku pamarentah baik-baik lamun urang kuari diondang ku DPR datangan sapira di dituna maca Fatihah tahlil ngaranna maca kulhu maca palak binas ayat kursi tahlil datang ka ditu ngan sanggeus datang ka ditu ulah barang dahar di imah DPR mah eta bae sakitu maksudna gedeg tahlil ulah barang dahar sebab kokocoranana nyana menang ti pemerintah sedangkan pemerintah digaji nyana digaji ku pemerintah menang ti pajak khroj ngaranna pajak haram hukumna geus ente datang jasa dua jelema malah tetangga dulur malah tahlil ngan sakali ditawaran nginum ulah geus lamun urang di undang ku DPR ku pemerintah datang ka ditu cai mawa beki kopi mawa beki ngarokok mawa kos kitu biasa bae ke situ ulah haju mak lulumayanan cara si eta ulah datang dakwah tahlil datang dari itu orang leka mawatan ieu dititah maca yasin baca kurang ibadah di imah maca di ditu maca beda tempat doang ibadah aja pangeran nama akur Allah keneh yasin eta keneh hayu nah ngan ketika orang dibere amplop balik tek bae nah iyalah ulah diterima mun leutik tuh sia masuk kaju kitu bae akur teman cenah kiai kitu mah sia mah ngakuranna nu kitu bae kan ulah aduh cenah ieu mah lamun teu diterima fitnah nah bapak tarima datang ka ieu mah pisahkeun tempatna di jalan pemajikan ieu mah ulah dicokot ulah dipakadah kurat menang di pemerintah antepkeun bae emang anakan moal anakan mah antepkeun bae coba hayang nyaho menang sabulan pemajikanna kari berikeun emas bae nya Kak atuh keteuna naon ja emas teh di dahar ieu tuh sia mah ngamimitian hese bae hirup teh di dieu urang muasyarah mah pek bae aja urang mah atuh manusia makhluk sosial hubungan antara urang jeung manusia boro-boro antara urang pepada manusia jeung hewan ge aja urang aya hubungan masalah pek baik diondang ku camat diondang ku bupati diondang ku gubernur ngan awas Allah ningalikeun neuleuna Allah ka qalbu wal qalbu mahallun nazri hate tempat neuleu Allah neuleu ya Allah ya Rabbi Gusti abdi diondang ku ari ka pendopo nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti meureun manan abdi diondang ge nyana aya kabutuh hayang dipangmacakeun yasin supaya nagara ieu bareres ulah aya kukumaha abdi bade peduli Gusti bupati ge hamba Gusti PNS sadayana ge hamba Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi bade macakeun yasin Gusti di pendopo baca ketika urang diri jadi suguhan ulah ngadahar buat ente mangga ke mante teh ieu nuju marules bae beuteung ieu oh emang muhun buku kadi kita si ieu heula ya dikerokan heula ku pemajikan lu tepati akur osok ngopi ente mun aya bungkus bae 2 kilo mah tama Habib Rozako tama tuh ulah kuat duh Gusti hampura sanes abdi tara ngopi Gusti Maha Uninga abdi mun rada puyeng-puyeng osok ngopi beki abdi ka ngopi jahalal jeung sarada ngabantuan nisbat disim abdi mah ta kopi teh mun tas ngopi teh rok sarada calalenghar ngan kulantaran kokocoranna teh jelas Gusti pan al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahum umurun mustabihat ku ayana sakitu abdi can jelas ieu teh kokocoranana ku ayana sakitu abdi bade nahan moal kudu barang dahar di dieu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti
Abdi maka dia teh sakadar kepedulian abdi terhadap bangsa jeung negara. Allah maha uning luhur teh jelema. Luhur kajen kumaha. Je asana dipacok Garuda tuh budak. Oh, urusan keur ngaji urang nyaritakeun haram sobat ieu bupati kos kitunya dan gubernur negara kos itu keur ngaji ketika praktek teh kudu ngomong-ngomong. Kurang praktek tadi diundang ku bupati, mangga ulang ngomong, urang keur praktek. Allah neuleukeun hate urang. Diundang orang ku DPR, atuh sarua manusia jadi lain babi lain anjing. Datang atuh ka tetangga urang, eueuh masalah, praktekkeun ulang ngomong sia mah loba haram ulang ngomong eta mah waktu praktek. Abdi datang rek tahlil, kepedulian abdi sebagai tetangga, sebagai pekawau abdi, sebagai sahibul wilayah, tapi abdi ngajaga soal paharaman. Allah maha uninga urusan muamalahna urang jeung Allah nu maha uninga. Kitu praktek tasawuf mah. Lain haju haram sapeker. Praktek ieu mah sapeker haram, ai duit pamarentah dilebok. Sapeker haram ai HP boga 5. Malah boga showroom segala. Lain tasawuf mah ka Allah. Bagian batin tasawuf toriko karan. Ye, atuh mantak sakikituna bae teu ngopenan batin. Batin. Urang diondang ayeuna ku hiji jelema renungkeun ku urang naon ieu usahana. Oh, ternyata nyana usahana ieu di bank. Ai bank teh tempat riba. Datang urang jan udik dibacana Yasin. Datang je dek zikir komo ka tetanggaan jeung kaduluran. Eueuh masalah ketika urang ditawaran dahar jeung nginum ulah. Rada keur megah ieu. Alhamdulillah bae. Sok Haji Pendi terus udah ada tidak kalau malah kaya. Emang kunaon ge henteu ieu rada ieu. Wah, Haji Pendi mah teu boga hitungan naon blak-blak. Aduh, nya mah teu boga perhitungan naon, biasa bae malah ngaberkat. Urang mah nyaritakeun beusi henteu khusu salat. Ya tuh aing biasa ieu teh khusu macamnya teh. Nya utang hitung ka situ cenah mah ya teu biasa bae atuh. Emang setengah jelema ieu nya nang atuh. Tuh tekahartieun ku jana mah. Nah, eta lah. Oh, paling ge kiai mah geus dahar tadi emang geus nyana bae tungtu rumah. Kurang kita 2 kali nu haji bagian kula dahar kula. Wah, tuh 2 kali. Asam ngeunahun pan kana ditu. Buh, pohara jasa. Tuh, eta kikituanana nu hese ge. Urusan urang jeung ulah loba mun keur ngaji meta. Waktu praktek tuh ulah tah praktek. Ketersinggungan keur praktek cilaka. Ya itu biasa bae, ngobrol atuh biasa bae. Ngarokok urang mawa urang. Ieu aya rokok. Dibere henteu ieu. Tama jangan Haji Pendi bae tuh dibawa ku cenah. Atuh jana bae nu gemuh mah tuh. Wara. Urang. Nah eta muamalah urang datang ka mana kan keur ditingalikeun ku Allah. Begitu datang ka imah bener sia horengan dendek bacakeun ayat-ayat aing bener. Haju siang ngajaga lantaran can jelas Allah naikkeun derajat ronjat datang ka puncak diragakeun ku Allah borosot. Hese. Ulah fanatik biasa siga nu nya bari henteu tasawuf aja lain kitu. Satungtung urang muasyarah bongan urang muasyarah. Ketika henteu cara abuya cidahu henteu beneran. Henteu beneran teh henteu bae. Cara ang nu henteu bae, ang bade henteu bae. Lamun kuat kos kitu atuh kuatkeun henteu bae tatangga maot tanaon henteu pana buyang. Kula datang ka dinya harita asar jeung putrana Haji Aceng. Nu kuari di Kadulawang. Orang datang ka dinya aya nu maot, hayang jasa tatangga diri nyolateun tanu pertama, nu kadua mah rantere kaduluran baru nyolateun. Nu pertama henteu, nu aya di ditu bae, terus bae di nungguan di dinya tah tatangga henteu bae. Henteu bae. Endahan aju kula dipanggil, diuk. Duh, di tukang teh dia. Nanya. Endahan kos kitu, henteu bae geus. Deuk tatangga, deuk saha keur ka Allah ieu mah. Salah, sabodo dek nyalahkeun teh naon sebab aing mah keur ka Allah. Tuh, ang badan henteu bae. Geus henteu, ang nu henteu bae. Ai urang mah lamun henteu lantaran muasyarah, ai daek sing bisa hate sing hade jaga.
Oh, tinggal sarua bae anda. Adapun nu muasyarah bisa sarua, nu henteu bisa sarua. Ieu mah ongkoh henteu tapi cegekan. Ulah, teu loba omong bu ya sugan ngomong naon henteu. Ang badan sugan loba omong loba henteu biasa bae. Sebab teu urusan pribadi. Hubungan jeung Allah ke besi timbul ujub, besi timbul takabur, hanas ku hanas. Siga nu heueuh horeng aya ujuban, jang naon hartina ieu mah sorangan deuk ka Allah. Ku cara cicing geus biasa gitu. Lamun teu bisa lamun urang bisa muasyarah jaga hate. Ayo bae waktu bareng-bareng ngobrol jeung lurah-lurah ngobrol biasa bae jeung cau janjana ge jelema sarua ngan aya calingan doang seutik. Caling batin maksudna. Atuh biasa bae sing ada urang kagorowol. Tinggal kitu bae dijaga sok bae. Ta eta ngaranna deuk ka Allah. Iyalah thariqah. Bajuna ngaranna tasawuf. Berangkat beat heula. Urang mah kulantaran encan beat atuh teu aya maksud jeung tujuan kan urang mah. Maksud jeung tujuan urang deuk ka Allah sarua ngan bersyariat. Eueuh anu ngabeat. Ketika urang beat sasalaman, deuk ka mana sia? Deuk ka Allah. Catet, asupkeun, pelakeun di jero hate bahwa sia deuk ka Allah, ti Allah ku Allah ka Allah. Pelakeun di jero hate. Ketika deuk ngalengkah, deuk ka Allah. Deuk silaturahmi, deuk ka Allah. Deuk salat, deuk ka Allah. Deuk dagang, deuk ka Allah. Deuk haji, deuk ka Allah. Lamun deuk ka Allah urusan ruhanina. Sebab ruhani mah teu perlu dahar, teu perlu nginum. Nu perlu dahar mah awak. Ruhani mah teu perlu jima. Ruhani mah teu pernah hees. Nu hees mah mata ieu. Ruhani teu pernah hees. Nu mantap ketika urang hees, ruhani teu betaheun ngalayang keluar. Ngimpilah urang mun kapanggih jeung naon-naon. Ketika datang ka waktuna asup deui teu hees ruhani mah. Ti mimiti diciptakeun ku Gusti Allah, ruh diasupkeun ka awak urang teu hees. Nu mantap aya impian mah awak urang anu hees mata zahir. Nah, deuk ka Allah kan sumuhun. Saha nu dituturkeun atuh deuk ka Allah? Saha nu geus wau ka Allah? Saha nu geus wau ka Allah? Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah teu kazamanan saha? Sahabat. Sahabat ge sarua tabiin. Tabiin teu kazamanan saha? Atba tabiin. Atba tabiin teu kazamanan saha tuh? Guru urang nu ngabeat urang. Sok tuturkeun eta. Urang nuturkeun guru urang sarua jeung nuturkeun guruna. Nuturkeun guruna guru urang sarua jeung nuturkeun guruna guru urang. Saurang nuturkeun guruna guru urang sarua guruna guru. Tuh kan. Di kul mantak di Quran lagi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ente deuk ka Allah cek Kangjeng Nabi tuturkeun kula. Atuh Kangjeng Nabi nang geus eueuh sarua bae ente deuk ka Allah cek guru tuturkeun Kangjeng Nabi. Guruna geus eueuh deui ente deuk ka Allah tuturkeun guruna anu ngaguru ka Kangjeng Nabi. Atau terus bae apa guru. Nah, nu mantap dibombardir ku Wahabi, tidak ada silsilah-silsilahan, dibombardir ku Muhammadiyah, tidak ada silsilah-silsilahan. Neuk ka Allah mah cukup baca Quran. Atuh pek-pek teh ngan datang ka mana coba nyana kekuatan beatna. Mal bisa. Urang kan nuturkeun guru. Tah, mulai. Nah, timimiti dunia kudu ditinggalkeun cak guru. Kemudian makhluk kudu ditinggalkeun. Nu mantak guru tarekat sok macem-macem. Tinggalkeun dunia ku sia nya, guys. Makhluk tinggalkeun nya. Sia boga pamajikan, boga neula aing. Sigi bagus da pamajikan sia. Tinggalkeun tah pamajikan sia. Ayo, jangan aing. Guru tarekat oplok. Goblok tah guru tarekat. Hibahkeun ka aing. Aing kan guru sia. Aing resep ke pamajikan sia bahenon. Aduh, ya guru tarekat mikung mau kos ge. Tuh, aya guru tarekat boga pamijikanan 12. Bogus halal jak nyelet ya guru tarekat mah geus usul ilallah. Usul ilallah itil teh mah atuh. Ilallah ieu tanggal 12 mah. Beblon tah guru tarekat. Teu kumaha nuturkeun ana tuh. Ye, titah ul ngelingitkeun nafsu pugujanana ambaleh jeung nafsu. Mulai urang dika Allah kendek ditungtun ku guru urang lantaran guru urang mah geus wauh kalawang Gusti Allah pernah asup nungtun murid-murid dan nuker dicekelan ku setan ku iblis ge ditoelan ku guru nayu ka dieu hayu ka dieu sakedeung
mimiti buka baju na ke tembong rembai buluna. Oh, buah jagong bego. Halo, Gusti Allah lu agung. Siapa kadinya bae sih pikiranna ngeres. Nah ditungtunlah ku guru sok guru nungtun hudangnya mun peting etalah lantaran orang can bisa asal hudang behelanan mandi wudu salat 2 rakaat kitu baheula sok berangkat engke dibere maca sholawat heula lantaran Kangjeng Nabi teh nu boga kuncina urang teh titah nuturkeun Kangjeng teh uswatun hasanah lobakeun maca sholawat abeh gemburiah bagus sok geus loba maca sholawatna terus ditungtun ku guru ulah kieu eta teh naon ngalepaskeun nafsu ngan ai ku ceramah mah ku pidato urang unggut-unggutan praktekeun tentu lalaunan sakaligus kuru ujana henteu langsung tita puasa henteu sebab naon akhir zaman ai baheula mah lantaran mundal kayakinanana cicein sia ulah dahar baheula mah kitu tah bere pagawean ieu ai kuari mah lalaunan bae kieu baheula wiridna ieu sakaligus ambalaya moal bisa sok laun heula lantaran nyana perdah ditungtun ku guru bisa nungtun batur ketika urangan maca kitab doang nek nungtun kumaha aja urang kita pernah praktek meraktekeunana nu hese ieu teh deuk ngaleungiteun nafsu nu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun kieu lah kadieu lah ujung-ujungna mah deuk ngaleungitkeun nafsu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun lantaran nyana keur gupak di nafsu kebo lamun keur gupak urang dipaksa ye kita hanjak eta teh buntutna sing hade buntutna kupat kapit plak bae bila perlu nyana ngapit anu nungtun kebo ieu lah atep ke lalaunan endek ngaleungitkeun nafsu nah ge diarahan giraha ieu kan can lemah mamal bisa kudu nemah heula ditambahan ku urang ku meraktekeun salat ujung-ujung namakan ieu teh deuk ngaleungitkeun nafsu supaya salat ngeunaheun urang datang ka jam ieu detik ieu menit ieu can bisa salat ngeunaheun kulantaran naon encan sadarna bahwa urang keur salat panunggunaheun mah urang teh sadar jasa bahwa urang keur maca Fatihah urang teh sadar keur maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi urang teh sadar moal bisa sadar lamun teu hadir Gusti Allahna jaka sadaran eta teh urang teh dibarengan ku rasa hadir ka Gusti Allah kamari mah kapan asa dideuleukeun doang kuari mah asa hadir Gusti Allah ai neuleukeun mah kapan ai Allah mah di mana bae ge bisa neuleuh tanpa make empanon Gusti Allah kuari mah asa hadir Gusti Allah teh deuk kahadirkeun Gusti Allah di diri urang ka mana atuh Gusti Allah dihadirkeunna kapan Allah teh al huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah teh nu maha awal Allah nu maha akhir Allah nu maha zahir Allah nu maha batin zahir jeung batin teh Allah mulai ngarenungkan urang oh zahir Allah batin Allah berarti nu zahir Allah nu batin Allah endek dihadirkeun ka hate urang teh guru teh meta Allah teh az-zahir wal batin ditambahan ku wa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum di urang deuk ka Allah ya Allah na di mana di diri urang cahayana aya nur ilahi aya nur Kangjeng Nabi dihijikeun nur Allah teh kapan jadi nur Kangjeng Nabi nur Kangjeng Nabi teh kapan ieu dunia tina nur Kangjeng Nabi kabeh ge ketika Allah nyokot nurna sakobdotan dijadikeun Kangjeng Nabi dibagi opat eta nur Kangjeng Nabi teh tah ieu di antara nur Kangjeng Nabi teh nu dijadikeun langit bumi dijadikeun aras dijadikeun kolam wabah ieu teh teu kaluar ti nur Kangjeng Nabi urang hadirkeun heula nur Kangjeng Nabi di diri urang sorangan ku cara lobakeun maca sholawat moal hadir nur Kangjeng lamun urang teu maca sholawat kajen kumaha ge
mual hadir dihadir-hadirkeun ge Muhammad endahan Muhammad Cikupa nu hadir teu bisa atuh moal bisa aja lain dihadirkeun kos kitu perasaan urang kumaca sholawat hadir sorangan Kangjeng ketika Kangjeng Nabi nur geus hadir di diri urang sabab guru urang maka urang nyaho nur Kangjeng Nabi teh nur Allah hadir di jero hate ikeun keur carita ieu mah ieu praktekeun coba. Nah, eta meraktekeun teh kudu aya guru. Ieu keur carita pan ieu mah. Sok dihadir-hadirkeun ge kurang. Ojah heueuh paling jaheuh doang. Barang datang maka imah ojah henteu. Aya. Mulai iya. Asa aya ta nur di awak urang cahayaana. Iya. Isin, timbul isin bakal. Nah, mulai kahalangan kan eta ku nafsu piceuna. Nementak walib ni Yazid rahimahullah fayun talabat kan nafsu yauman bisyahwatin lamun nafsu mikahayang ka anjeun dina hiji poe melalui syahwatna hayang dahar anu ngeunah hayang nginum anu ngeunah hayang make anu bagus hayang kendaraan anu pangeunah-ngeunah eta kan watak manusia nafsu ngaranna hayang ngaleuyan batur mun pakaian hayang pang bagus na ngelehkeun batur mun dahar hayang pangeunahna ngelehkeun batur mun imah hayang pang bagus na ngelehkeun batur mun kendaraan hayang pang mewahna ngelehkeun batur nafsu nek dilengitkeun ku urang nafsuna coba ku urang dilengitkeun asal mun teh edan sia dilalaunakeun ku guru disederhanakeun nu mentak urang mun kabeuli nu 500.000 tapi aya beulieun anu 300 nu 300 teh turun setik kabeuli nu 300.000 ieu teh ngan aya anu 200.000 ge eta geus hebat eta teh bisa ngeueuhkeun nafsu tidak harga 300 karena 200 indah 200 aya anu 100.000 lah kabeuli padahal mah aya dunia nganjang naon jan nutupan aurat doang belilah nu 100.000 eta keur perang ngaranna talalaunakeun teu bisa sakaligus urang dahar ieu teh sabenerna mah ngeunaheun jasa jeung daging hayam hayang urang ngadahar daging hayam teh mentok segede kieu aduh ngan teu kuat jasa cokot bae daging hayam ngan ulah loba-loba ala kadarkeun setengahna bae eta geus perang bener mah hayang keneh ngan setengahna bae aji isukna hayang deui teh geus kamari setengah jakos kitu keneh lah nafsu na saparapat bae eta perang ngaranna disederhanakeun anu bisa nyederhanakeun lain guru urang nu meraktekeun guru mangan sakadar ngabimbing nu praktek baja urang-urang keneh nah nu mantak eueuh halqoh ku ari teh eueuh riungan supi lantaran teu kararuateun kuduna mah saminggu sakali abeh kajahoan perkembangan murid dina pake dina dahar dina nginum dina sare dina wirid kaya kadeuleuan lantaran mun geus jadi nomor kahiji bakal kitu nu kadua mun geus jadi bakal kitu aya cirina dina rakaat okos urang pepelakan melak ge sirungan melak deui ngombrang melak buah kembangan buahan kajahoan norekat sarua deka Allah datang ka manana dibimbing ku guru bakal kanyaho mentek teh kudu nanya ka guru mah geus bae hayu bae laksanakeun nanya deui ira naik dibebeseun sa ku guru naik sia ugu tilok ngawirid sia teu geus ngawirid teh kamari bae ngawirid pelet sia mah tuh deka Allah taman deka si eta deka mana mesem teh anu sungutna kos jin teh beulah ka handap talabat kana yauman misyawatin wa kana ilayya lil khilafi tariqun ayalah jalan untuk nyulayaan kana nafsu hayangna ka kaler nafsu sulayaan urang ka kidul nafsu hayang ka kulon sulayaan urang ka wetan nafsu hayang baju nu eta nu beureum urang beulikeun nu hideung nafsu urang hayang lepis coba urang potong kuari meuli samping bae nafsu sulayaan ku urang selalu sulayaan urang indah jasa lamun ka kota kuari make calana deuh necis jasa dipapantes ku urang make calana nu rapih meunang istri ka uol teh aju urang make batik pantes jasa make kopea nu hideung ngajeripit okos depag jadi urang teh eta kan nafsu urang teh kos kitu teh sulayaan ku urang alak aya coba pakai samping sia
kalau ke celana embung isin eta nafsu ngaranna sabik make samping teh eta make samping teh lain bagus supaya nafsu urangna pudar sanggeus da urang make samping kuari kurang dinasehatan deui aya kanikmatan sia make sampingnya pajar make jubah ya dijubahkeun kuari mah samping dipake jubah dipake ka kota sorban dipake kadeuleu ku batur horeng edan anyar tuh iyalah pada hak tinggalkan ku anjeun khalif mahwathu naon dipakahayang ku nafsu sulayaan ieu hese jasa ta nyulayaan nafsu eta keur carita pakaian keur carita kadaharan nu mantak cumplang-campling ka dituna eta teh ngaranna keur ngawarah nafsu keur ngawarah nafsu eta teh cumplang-campling kumaha kahayangna ulah dituturkeun kahayang nafsu eta keur carita kitu kuari keur carita hudang ti peuting urang rep sare jam 10 hudang jam 1 atau jam 2 cek nafsu urang teh cek nafsu bo atuh ieu lamun urang hudang mah isukna bakal tunduh engke jadi penyakit nafsu ngaranna urang dinasehatan ku watek sulayan oh kahayang nafsu mah ieu teh SDI urang hudang nafsu diwarah ku aing sia pandian ku aing sia kuari maca sholawat salat dan lain sebagainya ibadah lah isukna pasti tunduh kajen tunduh kakak saeutik isukna kitu deui istiqomahkeun ku urang kadituna moal kadituna beuki berat bebejakan ka guru jageninganan dipaksakeun hudang peuting re capek jageninganan jadi penyakit oh atuh sia mah ngerasa sia kan bejakeun ka diri sia aing teh ka Allah gitu sedengkeun awak kurang teh dada melan Allah jaloba wali Allah nu geus dibere kuat mah jamun nangieun Allah tunduh nangieun Allah tina nafsu teh balikeun ka nu bogana Gusti abdi teh kitu hayang ka Gusti jaloba geuninganan hamba Gusti nu geus usul ka Gusti teh geuninganan teu kudu sararegeh geuning kuat atuh bere abdi sacaksla kekuatan Gusti ja abdi ge sami-sami bade ka Allah ieu lain nu abdi awak teh mata nu Gusti celin nu Gusti awak anu Gusti nyanggakeun sadaya-daya bejana wa unu ngasusul ka Allah mah cukup ku subhanallah ge kuat bae abdi mah kadanan ku kitu ulah dibere tunduh be pasrahkeun diri urang janu Allah isukna bakalna